Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nyungkeun hampunten Bapak Kepala Sekolah miwa Bapak Guru anu dipakahormat. Anu kusim kuring dipikahormat nyaeta para tamu undangan, para wali sareng rerencangan sekolah anu kusim kuring dipikacipta. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinaran syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparinun kasehatan jasmani sareng rohani dugi ka adaget ieu saderek sadaya tiasa ngaluhan uleman simkuring dina acara perpisahan siswa kelas 8. Kadua, mugia salamina salawat salam mugi tetep dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi acara perpisahan siswa kelas 8 dikawitan ku maos basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah maparinan keberkahan supados ieu acara tiasa lancar tur lengkap. Ibu Bapak Guru, rerencangan sareng para tamu undangan anu dipikahormat, abdi Muhammad Iqbal Muzaki acara ngaturkeun nuhun sataacana kana pangemut-emut kana acara anu parantos kacatet ku panitia. Nu kahiji nyaeta dibuka ku bacaan basmalah dibarengan ku parantos dilaksanakeun. 2. Laras bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. 2. Acara salajengna ngarespon biantara ti Bapak Kepala Sekolah. 3. Tanggapan wacana ti siswa kelas 8. 4. Jeung patalina respon wacana ti siswa kelas 8. Panutup jeung doa nyaeta renceneng acara pamungkas. Anu dipikahormat para bapak mewah, para hadirin anu dipikahormat, ieu acara perpisahan murid kelas 8 siang peuting dina waktos ieu kanggo rencang acara salajengnya nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an ka para anu geus ditentukeun pikeun minuhan tujuanna dina spasi jeung waktu. Sakitu saseueurna acara perpisahan kelas 8 nuhunkeun hampunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.